sedangkan sepuh ari afiyah teh saulina keterangan al afiyatu ala asrati aujuhin tegasna ari afiyah ti Allah teh bu pikeun nyalametkeun diri urang di dunya jeung di akhirat ku Allah teh ditibakeun dititipkeun ka urang teh 10 perkara anu mana we tepinanya tong mah bisa kabeh nya 10 perkara 02 dibikeun di alam dunya 05 dibikin ke di alam dunia 05 deh di akhirat dibagi 2 10 teh tan dunya we heulanya sugan keparat kali deh bu kan ari sehat mah nya urusan sehat matelas kahartos jaga rupa ngan perebah afiahna salamet dunya jeung salamet akhirat ku Allah dititipkeun dibikeun ka manusia teh kitu mun bisa naon 10 bagian 05 bagian dibikeun di alam dunya 05 bagian dibikeun di akhirat kitu ge lamun meunang urang afiahna 10 teh dibagi dunya na we sugan kaparing di alam dunya dibikeun ka urang narima urang bakal ngarasana eta afiah naon anu 5 di alam dunya teh nu kahiji al ilmu naon ilmu pandorongna afiah urang teh ilmu hiji ilmu kanyaho naon sababna bisa salamat hirup urang lamun urang make ilmu dina kahirupan urang sabab cilakana manusia di alam dunya hiji ku bodoh dua ku poho tah ku bodoh berarti lamun boga ilmu mah leungitna bodoh tah lamun urang hayang afiah kudu kumpul hiji ilmu berarti urang teh hayang boga ilmu teh diantarna hayang nambahan afiahna urang hayang salametna dunya jeung akhiratna urang naon ku ilmu hiji ku ilmu mata urang teh subuh tinundung nyupri di pangaosan nu minggu di pangaosan di majelis ilmu teh supaya saeutik mah urang boga ilmu naon sabab hayang menangkeun afiah urang hayang menangkeun salametna urang hirup unggul di dunya jeung di akhiratna ku ilmu ku ilmu tina ilmu makanya wungkul saat tina kanyaho numpak nomor kedua naon supaya jadi nilai eta ilmu jadi buleud urang nguatan kana afiahna naon tina al ibadah kedua ibadah tuh nyekruk kene eta teh ibadah teh urang teu kaleke dina ibadah teh bekal-bekal urang pikeun naon supaya nguatan afiah urang afiah dina diri urang supaya salamat hirup urang di alam dunya nyapon kitu di akhirat naon cirina tong jauh-jauh ibu ahli ibadah mah moal goreng jeung sasama moal goreng jeung tatangga jeung aku jeung dulur aku jeung baraya teu oleh kaluar rasa cintana nulung kanu butuh nalang kanu susah laku lampah henteu bicarekeun naon sababna da ahli ibadah lain tukang ibadah ahli ibadah moal ngaliweuhkeun tatangga moal ngaliweuhkeun baraya ahli ibadah jadi tadi itu nomor hiji ilmu kaduana ibadah nyekruk bukan nilai ibadah lamun ibadah urang didorong ke ilmu tuh karek gua tuh bekalna afiah geuning ilmu hiji ilmu kanyaho urang kaduana ibadah wujudna ibadah didasaran ku kanyaho didasaran ku ilmu ya ibadah kan matak mun hayang afiah hayang muatan afiah dina diri urang singket we ibadah dua ibadah nu katilu ilmu aya nyampak terus diterapkeun dina wujud kataatan ka Allah disebut ke ibadah ngaranna nu katilu arrizqu minal halal teu harase ibu sepuh sadayana kan lamun jalma urang tina kataatan ka Allah tong atuh harase jeung teu dipenta ka Allah tenan rizqun minal halal rizki ti Allah tina perkara nu halal segala rupa diterima ti Allah mangrupa rezeki ka urang tina jalan anu halal perkara anu halal ieu ngadorong afiah urang rezeki tinu halal tombor nu halal nu haram ge hese saku zaman kieu mah nya
marukan rezeki mah da urang teh hejoran teh kana duit we urusan rezeki teh jagjagna tinu halal rezeki dibere ku Allah, kajag-jagan dibere ku Allah, kesehatan dibere ku Allah, awas panon jeung awasna ceuli jeung pangdengena, suku jeung lengkahna leungeun jeung keupatna sagala emutan akal nu ngancik dina diri teh lamun sagala rupa tina perkara anu halal teu weleh nujuna teh kana kahadean we manfaat. Otakna ditoleh ngadorong kana kamanfaatan. Ar-rizqu minal halal. Sedangkan ngajamin Allah subhanahu alam dunya disimpenkeun, alam dunya anu ditejek ku urang, anu didampal ku urang sadinten ayeuna disiapkeun teh da geus sakabaya sabenerna disiapkeun pikeun jalma-jalma dipikaredo ku Allah. Urus ieu alam dunya bumi langit katut panggeusina hai manusia diberi rezekina. Sagala rupa nu aya dina wujud dina urang diberi manfaatna, rezekina ti Allah dibere sagala rupana. So aya ibu kan tukang ngaji ge, tukang salat, tukang ka masjid geuning ribu cenah hirupna engko bakal dijamin bisa otak sekali ge ahli ibadah beda jeung tukang. Itu jeung bega nu siga. Besiga mah modal abdi tempo khusyuk tak beratur ihram nalko sabab makmumna loba adi kesorangan Allahu akbar geus kitu ai lobaan panan Allahu akbar agem nya sakitu Allah turutan tarukang deui garaneng kabeh Allahu akbar atuh ribeuh mereka denge dari itu naon eta mah karek tukang keneh karek kosong cantang tuh jadi ahli naon nu ahli mah teu kudu riweuh kataatanana rek aya nu nempo rek eueuh teu boleh we taat lain hungkul urusan mahdohna wiridanana dikirna salatna saumna tapi hirup kumbuh jeung sasamana teu boleh nembongkeun kahadean jeung kamanfaatan teu susah urusan rezekina susah urusan rezeki bahkan rezeki nage di jalan anu halal. Tilu hiji ilmu, kadua ibadah, nu katilu rezeki anu halal ngadorong sadayana ti rupa ieu kana afiahna dina diri urang, kana salametna dunya jeung akhiratna urang. Kaopat naon wasabru ala syiddah, nan sabar tina perkara nu dipikangewa nalika tumiba ka urang, meureunna sabar tina musibah. Pernahnya sabar teh ku abi dicarioskeun ka ibu teh nya ka dieu nya kantosnya naon hartos sabar teh oh nya nu kitu teh we keur bahasana diterangkeun naon sabar teh nya oh da poho deui mata abdi mah sok direkam ceu direkam jeung di videokeun abdi ngahaja ahiji nanti ngarang hafal mata kalau nanti sok ngahaja we direkam bisi anu salah bisi naon jeung hiji bisi poho deui nu kaduana bisi ka dieu teh nerangkeun eta keneh bisi diomongkeun ku jamaah gitu nya ari kitu mah bener ieu geus ganti gitu. Tapi alhamdulillah dengan bolak-balik diomongkeun eta ge dengan anger we tan teu ngarti teu apal-apalnya mah sok aya di mengaja bahkan lege di kana TikTok kana YouTube gua di ngahaja nya supaya naon aya lagi kan urusan hate kan lagi kan ingin bisi dibaca di ku abdi teh oh ieu mah geus dibahas ka urang dieu mah teu nae artieun heuh teu kajeun gitu ai baheula mah ibu abdi kantos sawias jamaah di teh model kieu ngisian teh ibu-ibu teh rangem ibu sajabinya na Quran agaknya na catatan nah hati awal mah curiga meureun jeung ngriditkeun meureun nya mah sing horeng nyatetkeun Bu naon anu disaurkeun ku abdi teh dicatet sagala rupa abdi mah cenah jangan sok hilapan di bag jamun di cipanan ge kitu meureun nya dituliskeun tapi aya atohna lalengok kieu teh isuk jaga di geto abdi dibahas di eta ge moal karasaeun aya dicatat mah abdi kantos eusianana teh ibu abdi teh naon kantos ngabahas ieu ke urang tinggal cenah jangan sing horeng ngapalkeun teh pas nulis atos cenah eta mah
tadinya kan tapi kan bae daripada teu ini bisa ngaji mah nya kan bae we lah. Kan bae we eta mah dicatetkeun. Ya catang teu dibaca di imah nama kan dicatet kan bae lah. Yang penting mah aya daek nyatetkeun. Ngajak beut terus di ku abdi di naon didamel ke sugan teh nempel sugan anu ngahaja lalajo beureum ngaji henteu atuh lalajo ieu mah ngaji henteu lalajo henteu ngahaja sabar Bu sabar teh naon cik manawi nahan perkara nu teu dipikaresep tapi teu ngeluh eta we intina mah sabar as-sabru ala syiddah sabar tina perkara anu teu dipikahayang narima musibah pan sabar teh kan terusnya sabar nalika ngalaksanakeun ibadah sabar dina ninggalkeun maksiat sabar dina nalika meunang musibah sabar teh tilu emot ka ibunya ada sebenarnya sabar teh hiji dina ngalaksanakeun ibadah nu kadua dina ninggalkeun maksiat nu katilu sabar di bila mana menang narima musibah nah ngalaksanakeun ibadah kudu sabar yakin jeung pasti ibu ngaos teh lamun teu sabar mah datayana ini teu ditacanan ku sabar itu teu hayang ngan inget perintahan Allah laksanakeun eta sabar teh perkara nu teu dipikahayang teu dipikaresep urang tapi tumiba ka urang sabar tina musibah narima perkara nu teu dipikahayang urang teh ngalaman tapi ku sabar mah teu jadi ngarang teh ngarahu gering teu damang nampi panyawat eta teh perkara nu teu dipikahayang tumiba ka urang hanteu ngarasulah eta sabar kitu tah sugan emot kene emot deui oh nya bener eta sugan saha jelemana anu urang sok di dieu nu cager cek abdi anu normal pikiranna hayang narima panyakit bunga anu panyakit kabeh ge hayang cager ngan hiji waktu narima musibah narima eta panyakit tumampra ka Allah nyangakeun ka Allah sehat nanu Allah tadamang nanu Allah penyakit nage ti Allah oge ubar nage ti Allah sabar lawan nanya mah hayang sehat eta sabar teh ibu repot hirup tumbuh puluhan tahun mang tahun-tahun semodel kieu beunghar henteu teu kasebutna tikruh-tikruh we isuk tidur pika sore jeda lain ngumpul eceu ngumpul jeung salaki urang ge pan tikruh-tikruhnya aya nyukupan kahirupan sapopoe nepi puluhan tahun nepi ka teu beunghar-beunghar sabar we ieu dalam munanya mah yang beunghar itu Pak ngan ku sabab kieu buktina tarimakeun tah eta teh sabar nah gitu. Oke narima musibah nalika naon kulawargi atawa saha nu ngantunkeun sabar teh naon sing sabarnya jeung sagala rupa ieu teh emung narima teh tapi dilamana urang keuna eta musibah teh dilayanan ku naon tumampra ka Allah tapi tong didorong ku rawah ribih deui lain ge sabar ku rawah ribih nah kitunya dia sabar ibadah ge sabar maksiat ge asabru ala syiddah sabar nalika perkara anu teu dipikahayang ku urang aya we dina diri urang aya we tumiba ieu teh bekal apiah urang ibu lawan tina sabar teh berarti gurung gusu marahu putus asa jeung sagala rupa hiji ilmu kadua ibadah nu katilu naon rezeki anu halal kaopat as-sabru ala syiddah nu kalima wa syukru ala nikmatin syukur tina nikmat tuh kumpul buntel kadut we da ngabahas syukur masa anyar kenehnya kuningan meureunnan manfaat mana teh ngamanfaatkeun nikmat ti Allah pikeun taat eta teh syukur nu lima ieu dipasikeun ku Allah dilungsurkeun diaurkeun ka urang di alam dunya ieu bila mana nu lima ieu kumpul dina diri urang sing yakin tur pasti apiahna bungkeuleut apiahna bakal tumiba ka urang salamet dunya salamet akhirat kasingkahan ta penyakit hate teh
kasingkahan kasirik pidik jauh kan ya iren panas teh dudupah panas baranan teh namun urang aya keneh panas baranan teh can api ya panas baranan teh beda percegabenya antara nu panasan yang panas baranan panasan batur mah jadi hayang maju hayang siga batur eta panas teh panasan leceu lamun tes titik we sakit teh panasan ngan mun aya koma keneh mah nah iraha bangkrutna si eta rezekina pindah ka urang panas baranan eta teh make we jadi sirik geuna leuwih parah deh teh mah gitu tah teh 5 eta ilmu ibadah rizki sabar dina musibah atau nabi perkara nu banget terpikah yang kurang ditutup syukur nah buat ngarempet nalika perkara narima nu teu dipikah hayang datang sabar nalika ngapung urang menang rezeki ti Allah menang kamampuan menang kabungah di alam dunia didorong ku syukur kumpul we sadayana eta lingkupan hatena yakin ka Allah Subhanahu wa taala kulak canggem lameuy tingkah laku lampah jeung sasama tembongna moal jauh tina sifat sombong da yakin da ieu ge dijagjageun disehatkeun dibeungharkeun teh ku Allah ta eta afiah di alam dunya mungkin lamun afiah di akhirat na kumaha di antarana naon teu sieun nalika ninggalkeun alam dunyana kalayan pinu rahmat saraka aratul maut dijajab dipapa ku rahmat Allah atawa panjang teh inti nama nu 5 eta lamun dibahas kabehanna 10 dan 5 ge cantang ku hafal ngan kewe meureun 5 deui meureunnan sasih payu dengan intina ibu sehat wal afiat kadang-kadang dina kesehatan urang saur Rasul nikmatani magbunun fihima kasiru minan nas loba jal dua nikmat ieu kadang-kadang jalma kalau loba anana katipu naon dua nikmat ieu teh nyaeta as-sihatun wal faragu sehat kahijina farag naon jongjon atanapi nyase nu kaduana naon nu katipu dina ieu kadang-kadang sehatna teu dipake taat jongjonna teh nyasena teu dipake ngalaksanakeun ibadah pimanaeun ayo da ibi ge ena majengan asa angkat ka pangaosan da tos nyase ayeuna mah teu aya urusan loba jeung sagala dalam keriweuh mah kadang-kadang harea kapangaosan riweuhna ku urusan naon urusan dunya jeung saeur barupana we nah matak ibu kang urang teh syukuran di satu sisi di sisi lain urang teu kasebut jelema beunghar ge kudu syukuran ece ibi oyong beunghar teh teu beunghar teh bae syukuran da bisa ngaji da bisa jadi nu beunghar mah riweuh aya teh cantang tu ini ka pangajian rehat teu siang mah gaduh pada molang untung gede rek ini malam Jumat mangkali bati can dihitung ya dihitung ulah poho kana ngaji tuh mending tong loba teuing duit sabab loba duit itu bisa teu ngaji nya cenah ya jadi nu seueur artos mah ieu babaliut kene ngitung jeung ngoncian da bisa anu maling barulah rek kunci naon da eueuh palingeunana jongjol we ngaji ya jadi kadang-kadang sok katipu teh dina urusan eta naudzubillah min dzalik kudu jalma teh sehatna sirang manfaatkeun pikeun ibadah taat ka Allah nyasena urang manfaatkeun meungpeung ece meungpeung ibi meung abahna teh nyase teu loba pikiran urang mah nu penting mah kabutuh urang aja pikeun nyukupanana teu loba teh kahayang da di loba-loba ge kahayang can tentu katedunan kahayang naloba centeh cantang tu kacumponan tong bujeng hingga nyumponan kahayang pangabutuh ge urang kadang-kadang koreh cok nalika meunang syukur alhamdulillah yang ngadorong muatan pikeun ngalaksanakeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tak sagala rupa ibu perkara anu pikawatir pikasedeueun pikangewaeun pikageuleuheun atanapi pikasediheun nimbulna
anu tumiba ka urang sadayana sehingga eta perkara teh tumiba keuna ka urang dasaran ku sabar teh pikeun afiahna diri urang. Nah ieu teh penyakit teknikna ieu teh susah-susah ting zaman kiwari mah. Zaman kiwari mah usaha teh meni hese kurang-kurang mama neangan nyiar dunya teh senanya nyiar duit teh meni hese kesan lembut kesan badag. Zaman lain mah abong ka jelema teu boga abong ka jelema anu bodoh jeung sagarupa da geuning nu palinter mah jeung nu palinter nu baleunghar mah najan jarak ka masjid jarak ka pangajian ge meuni tenang we meuni tentrem teu cara urang padahal cantang tuh cek maranehanana cek nu baleunghar teh si abah mah meuni jongjo teu loba pikiran ka masjid ini berjamaah salat ka pangajian malam Jumaah model kieu ararangkat teu harariwang jongjo ari aing duit loba teh sagitung jeung sagala sieun rugi teh masjid anu maling dan sieun katipu teh mah nu penting mah loba kasieun eta ka masjid henteu ka madrasah tara diomongkeun ku tatangga riweuh we pana nu loba mah urang manfaatkeun teh syukur ka Allah wa syukru ala ni'ami jeung syukur kana pirang-pirang nikmat najan anu katarima ku urang ayeuna ieu teh yakin terpasti maslahat ti Allah pikeun sadayana singkahan perkara sirikna singkahan perkara penyakit anu nyangkaru dina qalbulina hate urang sadayana bersihan naon bersihanana urang kudu perkara kudu sering naon lumingkung di tempat-tempat anu ngadorong kana deketna urang ka Allah di mana di masjid yang urang minang berjamaah kurang leuwih pan sapoe sapenting jadi 5 kali yang lalaki mah bikin berjamaah ibu ge sumawan dan pangintennya sing sering hadir memingkung di pangaosan naon sababna minimal urang ngarehatkeun hate ngarehatkeun kabingung meureunanya piraku dibawa ka madrasah kabingung bawa atau sugan di madrasah bingung balik ka imah anggar meureun bingung minimal aya kesempatan bingung-bingung ge ini ke madrasahnya aja susah ge jeung sagarupa kadang-kadang sabar na urang yang hareupan eta perkara teu afiahna jeung bisa nimbulkeun matak kumaha ubaran hatena di antara daripada kena kemuliaan urang ubaran hate urang langsung lumingkung model sapertos kieu silaturahmi jeung seribu akeh nyampe ilmu lumayan bekeun we kasusah loba ge di imah mah di madrasah mah teu bisa nyerengeh mun abi kaseueun PK boseneun urang jeung anak bisa nulutan bebas we pada di madrasah mah kitu nya tambah di pusing salaki enggak ada benar nyingkah ka madrasah 2 jam we moal ningali beungeut salaki nurudan usaha itu dengan anak bunga adat kariweuh jeung sagarupa nah itu aya paribasana ibin getol angkat ka pangaosan apan bapana enak aya we di imah jadi naon matak mending getol ka pengajian minimal nyingkahan salaki heukeun bae we kitu nya naon pikeun ubar we di antarana tah ibu sepuh sadayana di antara 5 afiahna di alam dunya nu katarima ku urang budak ilmu beureun urang teh keur budak di pangaosan teh budak ilmu ieu teh mudah-mudahan beun saseueun sabeunjeureun mat nempel tina ilmu nu kacangking tingkat nu kadua naon ngalaksanakeun ibadah di dasaran ku ilmu eta afiah teh katiluna sing yakin ibu dina nyiar ilmu dina ngalaksanakeun taat dina ngalaksanakeun ibadah sing yakin Allah moal ngantep eta perkara makhluk anu keur tobat makhluk nu keur taat pasti disiapkeun rezekina tina perkara anu halal naon wae rezekina nu tina perkara anu halal min haitsu la yahtasib tina perkara anu teu disangka-sangka ku urang sadayana nu teu diarep-arep jauh tina panyangka geuning rezeki teh ti Allah datang ka urang naon contona tong temi-temi di fasihan sehat nu beunghar loba tapi geringna ongko jeung panyakitna urang mah teu kasebut beunghar tapi jaga rezeki ti Allah da urang mah sok diangles urusan eta jagjagna umur geus 60 tahun apa geus 70 tahun tapi cepil awas kene pangdengi teh cepil mangdangu teh awas kene soca paningat teh awas kene nyarios bentes kene mapah biasa kene eta rezeki ti Allah manfaatkeun minal hati gawekeun
larapkeun kahalangan ieu pikeun kataatan. Lajeng anu katiluna anu kaopatna sabar tina perkara anu teu dikaya ku urang, nu kalimana syukur tina perkara nikmat. Maksudna perkara anu teu dipikahayang susah, bingung, penyakit demi bakal urang landasan ku sabar. Ngejeret urang usaha ekonomi hancur, urang nu didamel di pala tiba-tiba boh urang, boh anak incu urang meureunna atanapi urang nu keur nyawah teu jadi panenna goreng da loba kebeuri jeung sagala sabar we. Bintang ti naon deui atuh. Nah, keur susah dorong ku sabar, nanjeur we kaluhur untung gede. Urang teh nanjeur gawe urang hade untungna lumayan batinna mucege jeung sagala lupa entong nanggung ku panganggung dengan melak cangkeng dina tak-tak teh nya artina naon susul ku syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apiah nu lima ieu katampi ku eceuk ku ibi ku akang ku urang sadayana da diudag-udag ge kalah kumaha ge akin tur pasti abdi yakin tong jeung hingga abdi ibu abdi ge nu nyarita hayang afiah lima ieu teh kacanggih ku abdi ku urang sadayana nanging da paranena kitu da manusia mah anggar we sok kaentreupan ku sirik pidi jahil sok hayang we rezeki batur hayang urang ge ngasaan rezeki milik batur urang sok hayang teh nyaimbangan batur maju urang sok kanang-kanang sok hayang ngaleuwihan eta teh mangrupa perkara-perkara anu mupuk panyakit tina hate urang. Naudzubillahi min dzalik sanajan aya kitu gancang urang tutup we ku istighfar, gancang urang tutup ku ilmu, gancang urang tutup ku nang sumujud ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lur saur bae carana da agung cukup mur jeung marhampuntna ibu nu meli maaf yahna insyaallah 5 deui jeung urusan bab di akhirat ming sasih payun urang guar deui kitu ge mun ibu emut abdi ge emutnya teu emutnya urang balikan deui we ngarah diinget-inget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.